Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tebangkeun nami abdi Fathia Rahmat. Abdi ti kelas 12 IPS hiji. Abdi di dieu bade nampilkeun drama monolog anu judulna Rengganis. Suara gendang ditabur bintang, lir angin dirasukan suara suling. Rengganis eta sebutan kuring. Kegurusan kuring dipuja-puja, penguasa lelaki eta khas kuring. Padahal lain kuring nu ngagoda, lain kuring nu nawar diri, lain kuring. Haluang sinden petikan kacapi, dituturku selendang nu jatiri. Kuring nari nuturkeun irama, kuring nari sabab eta nu diresep ku kuring. Tapi batur ningalina lain. Tingali si eta didayekan digawe peuting geulis pulgirisna, tapi dimanfaatkeun teu bener. Kitu ceuk batur. Tapi manehna teu apal kuring jiga kieu sangsara disebut penguasa lelaki. Lain kuring penguasa lelaki, tapi manehna lelaki brengsek nu ngagoda, nu hilaf manehna, nu boga nafsu manehna. Kuring ngan saukur nari sabab nari karesep kuring. Kuring lahir di dieu. Kuring tinggal di dieu. Tapi kuring diasingkeun di dieu. Baheula ti leutik kuring nyirojo ku bapak kuring nyiruan nari di sanggar. Nepi ka kuring bisa ayeuna berdiri sorangan. Bapak kuring oge anu ngeunangkeun panggung ka kuring. Tapi ayeuna bapak kuring teu ngaku kuring anakna. Kuring diasingkeun di imah kuring sorangan. Unggal balik manggung, kuring diantap. Teu jiga baheula nu disambut, ditanyaan. Padahal di imah sorangan. Tapi kuring ngarasa kuring tamu. Kuring teh jalma anu ngan saukur numpang di imah batur. Batur teu apal kuring sangsara. Batur apalna kuring foya-foya ku ngeunahan kahirupan kuring. Kuring beunghar, kuring geulis, kuring boga imah gedung. Tapi eta lain kakayaan kuring. Kuring ngarasa miskin sabab kuring teu boga asih nu kuduna kuring menangkeun. Kuring hayang jiga baheula hirup bisa penuh cinta. Jiga baheula kuring diaku, diasuh jiga budak sejen. Kuring capek hirup kieu. Tapi ieu karesep kuring nu moal mungkin ditinggalkeun ku kuring. Lantaran ieu pagawean kuring nu jadikeun kuring jalma najan loba sasebutanna cacianna.